warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana di pedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun wadal Pak Mungkas bagian K12-nya ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Ari ujang teh saha Nabi Sumi ieu teh? Abi mah Pak saderekna rupi Bapak Pak Anwar teh sanes. Bener Jang, bener. Hapunten Pak, abdi sareng keluargi tos kumawan tun ngalinggihan bumi Bapak. Is teu naon Jang, teu naon. Hade oge aya nu ngeusian mah atuh di sarean teu ari peuting Jang. Muhun Pak, sadayana marondok di dieu. Alus-alus Jang kitu tah. Kudu kitu di sarean nyaah ku Bapa teh dikosongkeun matak tereh rajet jeung jadi sayang jurig imah kitu tah. Badri ukur unggek bari mesem. Mun tiba heula atuh Jang ngeusianana imah teh miwarangna oge nembe ayeuna pun bibit teh Pak. Ari Bisumi lain sok nyarita atuh padahal mah punten Bapak pade ngaleueut naon kopi apa bacin teh. Cin teh haneut we atuh tong digulaannya aya teu entehna lamun eueuh meuli heula yeuh kituna teh bari ngodok saku calana tuluy ngaluarkeun duit salembar kituna diasongkeun ka pamajikan Badri. Wios Pak teu kedah atuh da aya enteh mah ieu. Nyanggeus ari aya mah mun nyaho aya nu nyarean mah tadi Bapak teh balanja heula atuh. Balanja beas jeung deungeuna teu nyaho tuda ke we meuli nya sakalian. Wios Pak teu kedah ngarepotkeun parantos ditampi abdi mondok di dieu ge tos kalintang bingahna. Keun bae yeuh hitung-hitung fasilitas ti Bapak we ieu mah nya. Duh hatur nuhun atuh Pak ari kitu mah encan balanja lain ieu teh geura balanja heula kitu ka ditu. Resep heureuy kituna Pak Anwar nya saenggeus kitu mah Nyi Oti tuluy bae ngoloyor ka dapur. Ari duit nu tadi diasongkeun jang meuli enteh mah dipaksa ku Pak Anwar cenah titah disakuan majar teh jang jajan budak. Sa ditinggalkeunana ku Nyi Oti tuluy bae Pak Anwar muka koperna tuluy ngaluarkeun 3 lembar kertas nunggeus meunang ngalaminating pinuh ku gambar batu ali kertas sok ditendeuan dina meja. Ari Badri mah nempokeun bari nitenan gambar-gambar nu aya dina eta kertas. Jang yeuh usah Bapak mah kieu wae geuningan neangan we nu hurung herang sugan aya. Naon teh apa kitu
batu alis sanes. Enya jang batu-batu permata we bapa mah engkena dijieun ali jadi perhiasan para gagaden tateh kamari bapak tos narik balang barang tis cisoka teras nyimpang we ka dieu sakalian bari ngalongok imah teh duh unggal bulan bapak teh. Tah ieu jang barangna teh jang ngaranna teh boleh sapir klayon lumayan jang ieu teh duh mahal pisan hargana teh badri nempokeun bari mesem deui red deui kana kertas tuluy kumanehna dicokot saterusna mah dibukaan ditempoan gambarna hiji-hiji gebeg manehna ngagabeg waktu paneutupna nempo kana gambar salah sahiji batu anu herang bodas tas manehna inget kana batu pamere ti Nini Sawitri basa dirawayan tea sarua pisan jeung nu aya dina gambar. Sanggeus bener-bener yakin ngarasa batu sarua jeung nu aya dina gambar tuluy Bagdi pok nyarita kituna. Punten bapak dupi nu ieu teh batu naon nya asa mah abi gaduh nu bedel kieu teh bapak permata langka jang mahal pisan regana boga ujang teh boga. Gaduh pak sami sareng eta cika nempo bapak kadieu yeuh lamun bener boga mah bapak urang pariksa sanggeus kitu mah geuwat Badri ngodok kana saku calana tetela aya batu teh tuluy bae dikaluarkeun. Tah ieu pak batuna teh waduh, kek, boa ieu mah cek Pak Anwar meni curing hak kituna nitenan kana batu tuluy manehna ngaluarkeun Pak Kakas tina koperna mimitina mah dicorongan heula ku senter tuluy diilikan make kaca pembesar sanggeus digulak gilek sabaraha kali tuluy diasupkeun kana pakakas nu aya sabaraha liang di jerona nya geus kitu mah dicorongan deui ku alat nu sejen nu aya senteran Pak nungtungna mah batu teh diteundeun tina timbangan. Waduh jang inten berlian ieu mah asli jang cek Pak Anwar marah mai satu tas mariksa batu payu pak gitu lain payu-payu deui atuh jang ieu mah berlian langka mahal hargana ge rek dijual sabaraha jang ieu teh moal diical pak wios pami bapak palai mah canak bae ku widina bapak tiasa linggih di dieu ge duh abi teh tos bingah kacida ulah kitu jang ulah kitu perkara cicing di dieu mah ujang sarua jeung digawe di bapak nungguan ieu imah sedengkeun ieu batu panu ujang ieu teh mahal jang hargana ge sedengkeun bapak ieu usaha kanu kieu jadi kudu puguh ikor jual belina sok jang sabaraha rek dijualna duh bingung bapak ngahargegikeunana abi teh da teterang pangaosna abi mah Pak Anwar ngahulang sakedeung sakapeng melong kana batu tuluy neuteup ka Badri. Ieu jelema kataponna mah bager
lamun dibobodo teh ya bisa wae sigana mah memang tanyahon kana harga batu tapi kumaha deui dewek mah tara nepi ka ngarugikeun batur usaha hayang barokah deui kudu kumaha ieu teh duh bingung cek pikir Pak Anwar kituna bari nepak kana tak Badri. Ieu nama kieu we atuh Jang. Ieu batu tukeran we nya jeung imah. Batu jang Bapak. Imah katut eusina mah kop bae Jang Ujang. Kumaha Jang satuju teu? Cek Pak Anwar Daria naker nyarita. Nya Badri mending ngarenjag ngadenge kekecapan Pak Anwar nu samedel kitu reuas jeung teu percaya piraku batu sagede kaleci rek dituker jeung imah nu sakitu gedena jaba gedong bawa keur ngaheureuyan meureun Pak Anwar cek pikirna Badri. Aneh Pak Anwar teh. Nah, kuring teh salah tingali kitu jeung salah denge. Manya batu sagede kaleci kieu rek dituker jeung imah nu sakitu gedena. Boa-boa keur ngaheureuyan meureun Pak Anwar mah. Bapak ulah sok ngaheureuyan abdi atuh Pak. Make kudu ngaheureuyan Jang. Bapak mah yeuh serius ieu mah malahan mah yeuh 200. Tampi bae Kang, tampi tos milik akang ieu mah cek Nyimas Layung Sari nu kituna nyaho-nyaho geus aya digigireun Badri bari ngaharewos. Atuh kumahanya abdi teh Pak bingung. Mohon atuh ai kitu mah Pak, telangkung Bapak, abi mah numutkeun bae Pak. Tah kitu atuh Jang. Ngan kieu ieu teh Jang. Terus terang ieu batu kacida mahalna. Lamun dijual deui ku Bapak, tuluy Bapak boga untung gede. Ujang mah kudu sing ridho nya, sing ikhlas. Mohon Bapak sawios-wios sakieu oge langkung ticengkap kanggo abi mah Bapak. Kieu Jang ya, salian imah ku Bapak ditambahannya yeuh duit 100 juta karak aya 20 heula nya. Ke sesana mah isukan ku Bapak ka dieu deui pasti bari mawa surat-surat imah sakalian nya Jang. Cek Pak Anwar muka saleting tas nu disorena tuluy ngaluarkeun babaraha gepok duit di jero tasna. Badri olohok batasi meuteun nempo duit sakitu lobana asa teu percaya lamun teh mah bakal jadi milikna saumur hirup can pernah komo nenjo duit nu ngagepok gitu. Ae Ujang kunaon meni molohok kitu? Yo, tarima Jang duit teh, tarima. Aduh Pak, ieu teh beneran Pak artosna. Beneran atuh Jang, manya duit palsu mah Bapak ditewak ku polisi. Leungeun Badri katempo ngaleper waktu nampanan duit asa ngimpi
asa ngimpi hariku kitu teh mah sabab duit diterima ku Badri tuluy Pak Anwar bebereskeun papakean nana kituna diasup-asupkeun kana koper ari batu nu ti Badri kana tas sosoreanakeun saenggeus rengsek kabeh tuluy manehna nangtung tina diukna. Tah, Jang, ayeuna mah Bapak rek baliknya. Isukan ka dieu deui bari mawa. Sesana Jangnya. Aduh Papa, enggal-enggalan teuing atuh. Leuteunana ge catacan sayogi ieu teh. Kan bae Jang. Gampil eta mah gampil. Rek aya keperluan deui Bapak teh. Cek Pak Anwar kituna kacida marah mai rek teu kitu kumaha sabab sakedeung deui manehna bakal menang bati nu kacida gedena ladang ngajual berlian langka nu dibelina ti Badri. Sabot keur kitu torojol Nyi Otih di dapur bari nanggeui baki kituna. Punten Bapak, lami abdi teh naheur heula cai tuda nembe bieu teh cek Nyi Otih tuluy neundeun gelas cin teh panas dina luhur meja. Ing Nyi, teuing. Bapak mah rek mulang deui. Nyi Otih teu nyarita deui manehna kalah olohok nempo Badri nuker nyekel duit. Nyai Ujang, geus nya Bapak mah rek balik wae ayeuna. Enjing ka dieu deui nya. Cek Pak Anwar kituna saenggeus sasalaman kanduduaan tuluy manehna ngoloyor kaluar ninggalkeun Badri jeung Nyi Otih nu masih ting polohok kaget. Nya satinggalkeunna ku Pak Anwar Nyi Otih meuni teh sirikna rorontok wae ka Badri. Akang artos naon ieu teh Kang? Ku seueur-seueur teuing geuningan ieu teh Kang. Haduh, Nyai mah Kang, kakara ningalna ge Kang. Atos sakieu mah artos urang ieu teh Nyi, artos nu urang. Nu leres Kang ieu teh. Ih, nyapiraku akang ngawadul atuh Nyai. Beneran. Kenging ti mana Kang meni seueur-seueur teuing atuh. Saenggeus kitu mah Badri barabat nyaritakeun ngeunaan asal usul eta duit. Tah, jadi kitu Nyai lalakonna teh geuning. Nya Nyi Otih teu nyarita nanaon deui tuluy ngagabrug ka salakina. Kituna teh bakating ku atoh. Nyimas Layung Sari mah imut meuni ngagalenyu nyaksian nuker paungku-ungku bari ceulik ala India. Sanggeus kitu mah duanana ka carai ngudu terus sarujud syukur dina luhur sajadah nyukuran kana milik ti nu maha kawasa dina poe harita da geuning kitu nyatana Allah moal ngantep ka umatna anu sobar tur tawakal anu teweleh eling ka mantena sarta nyukuran sagala nikmat-nikmat Allah bakal mikadeudeuh ka jalma nu tara ngeluh
lamun keripuh tara ngarasula di mana keur sangsara karipuh jang kang sasaraan bakal digantian ku jalan dibere milik nu teu sangka-sangka ya warujhum bil husni wal yahtasi. Nya pada asar bisumi datang ka imah Badri kituna pasemona marah mai. Ujang tadi Pak Anwar ka warung bibi nyaritakeun panjang lebar cenajang perkawis Ujang sareng ieu bumi. Alhamdulillahnya jang tadi sangki gening ageng milikna Ujang teh cek bisomi muka obrolan saenggeus ngariung opatan di tengah imah. Sumuhun bibi, alhamdulillah abi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka bibi anu parantos masihan tempat ka abdi sakeluargi anu kasareatna mah bibi ayeuna bumi ieu teh alhamdulillah bi tos janten milik abdi. Sami-sami jang tos sakedahna panginten kitu bibi oge nganuhunkeun ka Ujangnya ku ayana kieu janten kadua artos bibi teh. Pak Anwar masihan 15 juta tadi teh saurna mah cenah minangka pesangon cek bisumi bangun nu atoh pisan nyaritana. Ae muhun bi muhun abi oge bade masihan japuk ka bibi sakedap bi sakedap cek Badri tuluy ngoloyor ka kamar telila geus kaluar deui bari ngepel duit. Tah ieu kanggo bibi mah sok bi ngaraosan we atuh punten nya bi mung sakedik ieu teh. Aduh Ujang ageng pisan ieu teh wios sakedah atuh da bibi mah tos kenging ti Pak Anwar ieu. Ih wios bi tampi bae eta milik ibi anu nitipkeun nya ngalangkungan abdi maksana teh bi mangga wae bi candak ku bibi. Nya akhirna mah duit ditampanan ku bisumi paromana meni marah mai nembongkeun ka atoh nu teu bisa disamunikeun. Sawantara dina waktu nu hampir sarua di imahna si Kohar kituna kalembong ocah keur nyuuh dina suku salakina bari ceurik ngaguk-guk. Mangga sia teh euy mewek wae sia teh buru ka ditu. Geura indit euy ti imah aing bawa indung sia sakalian mantog ha ka ditu. Aing geus teu sudi deuleu beungeut sia kabeh ka ditu sia. Nahaon ngajedog di dieu cek si Kohar buncelik sukuna dikejet-kejetkeun sangkan nyekel dikejetkeun sangkan cakelan nyeotih kituna lesot sareng waktosna seepnya sok kaganggu wae si Kohar. Aing insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui nya dina seri ka-13. Mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.